Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahasa Sunda. Pelajaran Bahasa Sunda. Di sini akan saya bahas tentang pakeman di bahasa peribahasa di dalam bahasa Sunda. Ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Ya. Sebelum ngebahas, terima kasih. Pakeman bahasa. Istilahnya ya, pakeman bahasa sok disebut idio. Asalnya di bahasa Yunani idios khas, mandiri, khusus, pribadi. Maksudnya khas dina ucapanna, karakterna, karakter khas, kepribadian. Oh, penyebutannya. Pakemannya eta bangun bahasa nu khusus tur mandiri sarta nu dikandung. Teu bisa diartikeun sajalan rahna nukeun arti kata bahasa. Maksudnya dina pengertian nyaeta bentuk bahasa anu khusus, bahasa mandiri anu arti tapi teu bisa diartikeun arti ucapan tapi teu bisa diartikeun na bahasa Sunda, bahasa Indonesia kan. Nah, tataran bahasa eta sorangan ya pembelajaran pakeman eta. Wadah pakeman. Wadah teh tempat pakeman. Nah, ieu babaha tujuhna ieu. Nu kahiji babasan. Babasan teh naon sih? Bahasa anu bisa diucapkeun ku bahasa Indonesia. Peribahasa, nah peribahasa tadi kan kita natif jadi dibahas kecapiasan candaan dugaan penjelasan epok babasan nyaeta ungkaran winangun ucap katenan atawa prasa nu disusunana geus matok tur ngandung arti ijen man. Maksudnya ungkapan omongan dengan ucap katatan dikatakeun. Da prase geus disusun ku prase ku patokanna anu harti ijenan atau peribahasa nyaeta ungkaran winangun kalimah atawa prasa anu kacapanna katut susunan geus atok. Maksudnya nyata ungkapan atau omongan anu dina kalimat anu prasa katut atau susunan yang geus dipatok kumaha. Dina ungkapna geus puguh bisa ngandung arti ngabandingkeun minangan siloka lakuin hidup manusia. Tandaan nyaeta panataan tempat anu dibari-bikeun. Nah, di teh sacandaan teh nyaeta papatahan tempat anu dibari-bikeun anu ngabalas dina kapan. Contohna Cianjur kalanjungan artina kaleuwih. Unggaan. Nah, unggaan teh nyaeta tunjungan anu aya patalina jeung parobahan penting babangku
karena bawa kekayaan daerah daerah jadi dia unggahan teh patali jeung bahan penting daerah-daerah sorangan gitu kan daerah karena jaga mana baru dah pajajaran diri kan dina aya api terus sakitu wae teh ya Bapak punten kami sudah bang harap di subscribe di, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.